Haddasana saha Sinjiyu lain Sinjui wa huwa Sinji eta Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad Al-Marwaziyu As-Sanjiyu alah hesek. Haddasana sa Abdur Razzaq an Ma'mar katambi ti Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi katambi ti ramakna Zaid anin nabiyyi katambi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu kana saumpamana hadis di luhur walam yadkur jeung teu nyarioskeun ieu rawi fihi dina ieu hadis an Umaro kana lapad an Umaro. Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala nyarios Muhammad sareng Abdurrahman. Hadatsana sa Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala Anas bin Malik kana buktos saha an Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu ngagetkeun hu kanabi naon ad-duba'u waluh labu waluh gede makanan favorit Nabi eta teh ari korma mah makanan pokok ai duba mah makanan favorit. Fa'tiya cik atuh kadiekeun gitu mun urang mah. Pati kudu ngadongkapkeun anjeun ya kakuring ceuk Nabi. Bitu amin kana tuangeun audunya atawa diulem Nabi lahu kana ieu ta'am. Pajaal tu mangka ngajantenkeun abdi atatabba'u kana yen turut abdi hu kana nabi. Fa'adha'u mangka nyimpen abdi hu kana ieu duba baina yadaihi di payuneun nabi. 5 kana perkara a'lamu uninga abdi annahu sanyana nabi tu yuhibbuhu eta mikaresep nabi kana duba karesep nabi teh teh waluh teh mantak lamun buka ku kolek waluh nyunah eta teh lamun dibejakeun hadis ieu ka petani walah bala leunha teu kudu korma wae korma mah makanan pokok keur nabi duba makanan karesep atuh aya korma di urang sae ku korma henteu aya ulah maksakeun waluh we nu karesep nabi. Lamun diberdayakeun petani di urang menjelang Ramadan ti bulan naon keneh berarti Jumadil Awal sabaraha bulannya waluh nu kitu. Disetok jang Ramadan wah datang Ramadan teh petani waluh bala leungha lamun nyahoeun kana hadis ieu. Hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id hadatsana sa Hafs bin Ghiyath an Ismaila katampi ti Ismail bin Abi Khalid an Hakim bin Jabir an abi katampi ti ramakna ieu Hakim qala abi dakhaltu lebet abdi ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paro aitu mangka ningali abdi ingdahu disandingeun Nabi dubaan kana waluh yuqatta'u anu dipotong-potong ieu duba. Fakultu mangka ngucap abdi ma hadza ma eta naon hadza ari ieu asa nembe ningali cenah kitu. Naon ieu Gusti Rasul? Qala ngawal Rasul nukasiru tuh cek Rasul ya. Nukasiru nyeueurkeun kami bihi kana ieu duba to amanah kana tuangeun abdi. Hartosna sering pisan Rasul nuang waluh gitu.
Aluh ageng kade labu sok dikolek lain waluh leutik nu sok dipasang. Qala Abu Isa wa Jabirun jeung Jabir wa ri Jabir eta Jabir bin Tariq wa yuqalu jeung dicarioskeun saha Ibnu Abi Tariq. Jabir teh aya nu nyebat Jabir Tariq, aya oge nu nyebat Abi Tariq. Wa sareng ari Jabir rajulun eta hiji pameget min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti sapalih para sahabat Kangjeng Rasul. Wala naripu jeung teu nyaho kami lahu kaya Jabir ilahada kecuali ilahadal hadisa kecuali kana ieu hadis al wahidanu sahiji. Wa Abu Khalid sareng ari Abu Khalid ismuhu ari jenengan asli Abu Khalid Sa'dun eta teh Sa'id. Panambah eta mah. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah an nausanyana Abdullah bin Abi Thalhah sami nguping ieu Abdullah an-Nasabna Malik ka Anas bin Malik. Yaqulu nu nyarios ieu Anas inna khayyaton sayaktosna tukang kaput da'a eta ngulem ieu khoyat Mang Usman di urang mah Rasulullah ka Kangjeng Rasul li amin pikeun tuang sonaa ngadamel ieu khoyat hu kanggo Rasul. Qala saha Anas padahabtu mangka angkat abdi ma'a Rasulillahi sareng sartana Rasul ila zalika ami kana tuangan. Mang Usman ngulem buka di dieu. Nah, Kang Anas diajak gitu. Pakorroba mangka nyaketkeun ieu khoyat ila Rasulillah ka Kangjeng Rasul khubzan kana roti min syairin tina gandrum wa marokon jeung kana sayur pihi anu tetep dina ieu marok dubbaun ari aya waluhan wa qadidun jeung kere. Naon bahasa urang mah tuh? Daging nu dikeringkeun teh naon? Kere bahasa kolot mah. Naon atuh bahasa nu apal kabeh? Awe? Daging nu sok dikeringkeun geuningan, dibaluran heula, mararipis. Deng. Nah. Deng. Qala sa Anas paroa itu mangka ningali abdi annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tatabba'u milarian Nabi ad-duba'a kana walu hawa layil qos'ati dina sakuriling wadah idangan. Kayak cek Rasul teh mana waluhna geuning teu katingal. Nah, padahal tadi aya dina sayur gitu. Palam azal mangka teu liren-liren cek tukang naon cek tukang kaput teh ieu Gusti Rasul aya dina sayur waluh mah. Palam azal teu liren-liren uhibbu mika cinta Rasul ad-duba kana duba min yauma idin. Oh, palam azal mangka teu liren-liren uhibbu mika resep kuring ceuk Anas ad-duba kana waluh min yauma idin ti mimiti poe ieu. Saenggeus ningali Rasul meuni lahap nuang naon waluh, Anas oge katepaan jadi resep kana waluh hoyong nurutan Kangjeng Rasul gitu. Hadatsana sa Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu bin Sabib
wa Mahmud bin Ghailan qalu ngucap sadayana hadasana saha Abu Usama an Hisham bin Urwah an Abi katambiti ramakna Hisham an Aisyata katambiti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah kana buktosa an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu eta mikaresep Nabi al halwaa kana manisan umum naon we eta mah wal asala sareng kana madu Nabi teh mikaresep kana manisan jeung kana madu. Hadasana saha Al Hasan bin Muhammad Al-Ja'farani hadasana sa Al Hajjaj bin Muhammad qala Hajjaj qala sa Ibnu Jurayj akhbaro ngaberitakeun ni ka kuring saha Muhammad bin Yusuf anna Ato abna Yasar kana sanyana Ato bin Yasar akhbaro eta ngabejakeun hu ka Ato naon anna Umma Salama kana sanyana Umma Salama akhbarot eta ngaberitakeun Umma Salama hu ka Ato anna sanyana Umma Salama qarrabat nyaketkeun Umma Salamah ila Rasulillah ka Kangjeng Rasul janban kana daging maswiyan anu dibakar daging bakar paakala mangka nuang Rasul minhu tina janbun sumakoma teras ngadeg Rasul ila sholati midamel salat wa mata wadoa jeung teu wudu Rasul tuangeun Nabi teh nyaeta daging anu dibakar sabada nembe waluh jeung sajabina aya di daging bakar Nabi oge sami sok nuang eta. Hadasana sa Qutaibah hadasana sa Ibnu Lahiyah dak lamun nuang sate lamun nuang bakar bakaran semu daging niatan ngamalkeun nyunah ka Rasul. An Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin Haris qala Abdullah bin Haris akalna tuang kami ma'a Rasulillah sareng sartana Rasul siwaan kana daging bakar pil masjidi di jero masjid lain ngabakar daging di masjid kade nuang daging bakar di masjid. Hadasana saha Mahmud bin Ghailan hadasana saha Waqi' hadasana saha Mis'ar an Abi Sokhrota katambiti Abi Sokhro Jami' ibni Shaddad tegasna Jami' ibnu Shaddad Anil Mughirah bin Abdillah Anil Mughirah bin Syu'bah qala Mughirah bin Syu'bah diftu namu kuring ma'a Rasulillah sartana Rasul data lailatin dina hiji wengi pautia maka didongkapkeun naon bijambin bakar iga maswiyin nu dibakar bijan bin maswiyin bakar iga gitu. Suma akhoda teras nyandak Rasul asyafrota kana peso panjang saprote peso panjang paja'ala mangka ngajantenkeun Rasul ya hujju eta nekteuk Rasul pahajja mangka nekteuk Rasul li pikeun kuring biha kana janbun minhu ti ieu obiha nganggo safroh minhu tina janbun qala nyarios rawi Mughirah bin Syu'bah
Pajaat teras dongkap saha Bilalun Bilal yu'dzinuhu azan ieu Bilal bisolati kana salat pa'alqo mangka ngalungkeun Nabi asaprota kana peso pakola Nabi ma ari naon lahu anu tetep kana emak tarobat untung naon yadahu panangan ieu Bilal wakana jeung buktos ekola ngandika ieu rawi wakana jeung buktos sasaribuhu sasaribuhu anu ngaleueut qad wafa eta nyata panjang naon saribuhu lain ngaleueut di dinya mah naon saribuhu kumisna qad wafa eta nyata panjang ieu sari faqala Nabi lahu ka ieu saha nu sareng jeung Nabi teh Mughirah bin Syu'bah akusu neuk teu kuring hu kana janbun laka pikeun anjeun ala siwakin kana siwak au kusso atawa kudu neuk teuk anjeun hu kana janbun ala siwakin hadasana saha Wasil bin Abdil A'la hadasana saha Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala Abi Hurairah utia didongkapan saha an nabiyu kangjeng Nabi bilahmin kana daging Nabi disuguhan daging farufi'a mangka diangkat ilaihi ka Nabi naon azirau bagian leungeuna jadi karesep Nabi teh lamun sato kan cokorna opat gitu lamun misalkeun domba tah cokor nu payun karesep Nabi teh ziro teh kitu bagian leungeuna lamun anu cokor kawe mah cokor nu payun gitu wa kanat jeung buktos ieu ziro tu'jibu eta ngagetkeun diro hu ka Rasul panahasa mangka ngegel Nabi minha tina ieu ziro saking ku sono resep kana bagian leungeuna kitu hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Abu Dawud an Zuhair yakni ngamaksud ieu Abu Dawud ibna Muhammadin ka ibnu Muhammad an Abi Ishaq katabi ti Abi Ishaq an Sa'd bin Iyad an Ibni Mas'ud qala Ibnu Mas'ud kana buktosa an nabiyyu yu'jibu eta ngagetkeun hu ka Nabi naon adzira'u diro cokor bagian hareup atawa bagian leungeun qala ngucap ieu Ibnu Mas'ud wasuma jeung diracun naon pidiroi dina ieu cokor wakana jeung buktos yuro ditingali naon annal yahuda sanyana Yahudi samu eta ngaracun ieu Yahudi hu kana diro kola nate kola ka Nabi kola Nabi wasuma diracun katawis ari ku Nabi mah makanan anu teu sae teh termasuk makanan aya anu racunan mukjizat Rasul hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Muslim bin Ibrahim hadasana sa Aban bin Yazid an Qatadah an Sahr bin Hausyab an Abi Ubaid qala Abi Ubaid dobahtu masak abdi
linabiyin kanggo nabi kidron kana sakatel sawadah waqad kana jeung nyata buktos kalakuan sareng tingkah yu'jibu ngagetkeun hu kanabi naon adzira udira panawal tu mangka ngarawat kuring hu kanggo nabi adira kana dira sumakola nabi nawil ni cik kadiekeun gitu nawil kudu nganterkeun anjeun ni ka kuring adira kana dira ceuk rasul panawal tu mangka nganterkeun abdi hu kanggo nabi sumakola teras nyarios nabi nawil ni adira pakul tu mangka ngucap abdi ya Rasulullah wa kam lisyatin min dirai wakam jeung mang pirang-pirang wakam jeung sabaraha lisyatin pikeun domba min dirain tina dira ci atuh Kangjeng Rasul ari kitu cokorna ya sabaraha hiji cenah kitu kan dibagi-bagi ku Rasul cokorna pakola nabi waladi jeung demi dat nafsi ari salira abdi biadihi eta aya dina pangawasa ieu zat lausak kata lamun repeh anjeun lana walta yakin ngarawat anjeun ni ka kuring adira kana dira ma da'autu salagi menta kuring saking kuresepna dugi ka ketagihan gitu dibagikeun ka para sahabat dirona teh hadasana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani hadasana Yahya bin Abbad an Fulaih bin Sulaiman qala Fulaih hadasani sarojulun min Bani Abbad yuqalu dicarioskeun lahu pikeun ieu rajul saha Abdul Wahhab jenengan rajul teh Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad an Abdillah kata biti Abdullah bin Zubair an Aisyah kata biti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah makana tebuktos naon azira udira ahabba lahmi eta pang dipikaresepna daging ila rasulillahi mungguh rasul walakinnahu tatapina ari nabi kana buktos nabi layajidu temendak kana nabi Allah makana daging illa ghibban kecuali jarang gitu dina ibanah oge aya geuningan dina Siti Aisyah nuju head nabi ngagegel daging tina tulang Siti Aisyah oge sami ngagel daging tina tulang nu sami wa kana jeung buktos nabi ya'jalu buru-buru enggal-enggal nabi ilaiha kana dira li annaha karna sanyana dira ajalu ngagancangkeun abdi ha ajalu gancang ha kana dira ajalu ngagancangkeun abdi ha kana dira naonana nudhan ngasakanana saking kuhoyong buru-buru nyuguhan rasul sabab eta karesepna hadasana sa Mahmud bin Ghailan hadasana sa Abu Ahmad hadasana sa Mis'ar qala Mis'ar sami tunguping abdi saikhon ti Syekh min Fahmin tina maham qala Syekh sami tunguping abdi Abdullah bin Ja'far ka Abdullah bin Ja'far yaqulu Abdullah sami tunguping abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasul qala Rasul inna atyabal lahmi sanyana pang alus-alusna daging eta lahmud dhahri daging belah tonggongna tanusok di sate tukang sate pang alusna eta teh di sate tonggongna teh pangeunahna hadasana sa Sufyan bin Waqi' hadasana sa Zaid bin Khoban an Abdillah bin Muammal an ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya kana sayaktosna nabi qala nabi nikma duh
pohara alusna naon al idamu rencang sang al khollu ari nu dipuji eta cuka. Hadatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala hadatsana Abu Bakr bin Ayyas an Sabit Abi Hamzah as-Sumali an Sya'bi an Ummi Hani'in qalat ummi dakhala lebat alayya kakuring saha an nabiyyu faqala nabi a indaka sayun a indaki nah eta tetep disandingeun anjeun sayun ari hiji perkara. Maksudna mah naroskeun tuangeun cik aya tuangeun naon saur Rasul ka Ummi Hani. Pakul tu mangka ngucap abdi saur Ummi Hani la teu aya Gusti Rasul ngan ieu we ila khubjun kecuali roti ya bisun anu garing wa kholun jeung cuka. Faqala Rasul hati mun urang mah kieu hati cika diekeun ma'ak paro baitun min udumin pihi kholun. Ma'ak paro moal pakir moal eueuh maksudna naon baitun hiji imah min udumin tina udum. Naon udum teh bieu teh aya min udumin tina panyakit alasawab pilih lepat pihi anu tetep di udum naon kholun cuka. Hadatsana Muhammad ibnul Musanna qala Muhammad hadatsana Muhammad ibnu Ja'far hadatsana Syu'bah an Amri wa ibni Murrah an Murratal al-Murratal Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari anin nabiyyi katampi ti nabi qala nabi fadlu Aisyata ari ngunggulanana Siti Aisyah alan nisa'i ngelehkeun istri senes ngelehkeun pirang-pirang istri eta kafadli saridi saperti ngunggulanana bubur ala sairi to'ami ngelehkeun sasesana pirang-pirang tuangeun. Hadatsana Ali bin Hujr hadatsana Ismail bin Ja'far hadatsana Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansori Abu Tuwalah tegasna Abu Tuwalah annahu sanyana Abu sami anguping Abu Anasa ka Anas bin Malik yaqulu Anas qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata sami jeung nu bieu ari ngunggulanana Siti Aisyah ala nisa ngelehkeun istri sanes eta ka fadli saridi saperti unggulna bubur ala sairi to'ami ngelehkeun pirang-pirang tuangeun. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhel bin Abi Shalih an abihi katampi ti ramana Abi Shalih an Abi Hurairah ti Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sanyana Abi Hurairah ro'a ningali Abi Hurairah Rasulullah ka Kangjeng Rasul tawaddoa wudu Rasul min akli saurin akitin tina nuang sapotong susu kental. Naon berarti susu kental teh? Keju nya. Sumaroat teras ningali ya Abu Hurairah ka Nabi akala nuang Rasul min kat pisatin tina leungeunna sato domba suma salat teras netepan Nabi walam yatawaddo jeung teu wudu Nabi
garis bawahi Nabi memeh tuang gaduh wudu gitu. Sunnah eta teh. Hadatsana Sa Ibnu Abi Umar hadatsana Sa Sufyan bin Uyainah an Wa'il ibni Dawud an ibnihi ti putrana Wa'il wa huwa sareng ari ibnun eta Bakr bin Wa'il ani Zuhri katampiti Zuhri an Anas bin Malik qala Anas aulama naha walimah nah keur hajat euy sa Rasulullah Kangjeng Rasul ala Sofiyatin kasiti Sofiyah bojo Rasul bitamrin kana korma wasawikin jeung sasagon sagon sawikeun. Hadatsana Sa Husain bin Muhammad al-Basri hadatsana Sa Pudel bin Sulaiman qala Pudel hadatsani Sa Faidun maula Ubaidillah tegasna peperdekaan Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi maula Rasuli tegasna peperdekaan Kangjeng Rasul. Qala ieu Ali hadatsani saha Ubaidullah bin Ali an jaddatihi katampi ti akina jaddah manini tininina saat tadi teh tininina ieu Ali Salma tegesna Salma Annal Hasana sanyana Hasan bin Ali wabna Abbas jeung Ibnu Abbas wabna Ja'far jeung Ibnu Ja'far atau naringali ieu nu sadayana ha ka ieu jaddah paqalu mangka nyarios sadayana ha ka ieu jaddah isna'i kudu nyieun anjeun lana pikeun kami to aman kana tuang mima tina perkara yujibu kana nu bukti ma yujibu nu ngagetkeun ieu ma Rasulullah ka Kangjeng Rasul wa yuhassinu sareng nyaekeun Rasul aklahu kana tuangna Rasul faqalat jaddah ya bunayya duh anaki la tastahi teu hoyong aranjeun teh hi kana ieu to'am al yauma dina ieu poe qala nyarios an bala kantenan isna'i kudu ngadamel anjeun hi kana to'am lana pikeun kami. Qala rawi pakomat teras ngadeg ieu jaddah Salma teh pakhodat mangka nyandak ieu jaddah sayan kana hiji perkara min syairin tina kacang syair fatohanaj mangka nutu itu jaddah hu kana syair sumaja'alat tuluy ngajadikeun ieu jaddah fi qadrin dina katel wasobat jeung ngocorkeun jaddah alaihi kana qadrun sayan kana hiji perkara min zaitin tina minyak zaitun wadaqat jeung meprek ieu jaddah alpulpula kana pala bumbu watawabila jeung kana katuncar pakorrobat mangka nyaketkeun ieu jaddah hu kana to'am syair teh ilaihim ka para sahabat pakola jaddah hadza ari ieu mimma eta tina perkara kana nu bukti ma yu'jibu ngagetkeun ma annabiya ka nabi wa yuhasinu jeung nyaekeun nabi aklahu kana nuangna syair karesep nabi kacang anu ditutu ku nini Salma gitu. Hadatsana Sa Mahmud Ghailan hadatsana Sa Abu Ahmad hadatsana Sa Sufyan Anil Aswad ibni Qais an Nubaihil al-Anazi an Jabir bin Abdillah qala Jabir ata dongkap
na ka abdi sadaya saha an nabiyyu fi manzilina di bumi kami padzabahna mangka mencit kami lahu kanggo nabi satan kana domba saking kubinga pangmencitkeun faqala nabi kanaum saperti sanyana jalma-jalma alimu eta nyahoeun ieu jalma-jalma anna kana sanyana kuring nuhibbu eta mikaresep kami Allah ma kana daging wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis qissatun ari kisah anu panjang wallahu a'lam.